jelema nu leuwih resep kana kahirupan dunia ngabaikeun kana kahirupan alam akhirat, ngabaikeun kana kahirupan alam akhirat. Nyana teh resep kana karesep dunia tek be ka pantai resep henteu, ka gunung resep henteu, beuh ka puncak komo bari mamawa naon pen jablay ngabaikeun kana ayana pengajian ngabaikeun kana ayana aurad nu biasana kunyana dipake tek be ieu alladzina yastahibbunal hayatad dunya, jelema anu memilih kana urusan dunia ngabaikeun kana urusan akhirat. Maksudna kumaha kiai? Yahtarunal hayatad dunya wa yusirunaha alal hayatil akhiratil abadiyah, milih jeung ngautamakeun kahirupan dunia ngabaikeun kana kahirupan alam akhirat anu abadi. Lah sabodo teuing pokona mah engke ge aya ieu. Ieu sifatan jelema kafir. Ari kafir mah henteu ngan urang kababawa sifatan jelema kafir. Di mana kabawa kasifatan jelema kafir? Atuh nu aslina kafir teh dibalangkeun ka neraka, atuh nu kababawa kaseret moal bakal kaseret, walaupun itu mah terus bae ieu mah lantaran kaseret engke kaangkat deui. Tapi kan ieu kan raga geula kan berarti. Masya Allah, na'udzubillah min tuh ya golongan nusipatana kos kafir fa innahu yajudu wa yajtahidu fi talabi dunya wa sahawatiha. Serius jasa nyaran dunia lantaran pikiran kana dunia caknya sia sakola atuh engke kan menang ijazah, lamun sia geus boga ijazah engke kan babari dibabari digawe, lamun sia ngaji be datang ka iraha sia ngaji bae moal menang ijazah. Mungkin lamun teu meunang ijazah sia hese digawe, mun hese digawe sia hese dahar. Engke sia engke hirup de kos kumaha sia bakal. Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin. Makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil kafirina min azabin syadid. Wallahu a'lamu bimuradihi wa wailun lan utawi karuksakan iku tetep kade wong kafir kabeh. Nyatane saking siksa kang sanget. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Nyatane wong akeh natun tegese dadi sifat kang milih kaya demen ya alladzina yahtaruna tegese milih alladzina ing kauripan dunya ngarikaken ing atase alam akhirat.
wa yasudduna sabilillah lan nyegah alladzina annasa ing manusia saking arah agama Allah dinil Islam wa yabghunaha iwaja lan nyupri alladzina ing sabilillah ay asabil iwajan ing bengkok muawajatan tegese kang den bengkokaken ulaika fi dhalalim ba'id utawi samudayane alladzina iku tetep ing dalam sasar kang adoh anil haqi saking hak wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi lan orang ngutus isun agung saking sawiji utusan angin kalawan bahasa bilugoti tegese bahasa kaum rasul liyubayyina lahum darapun yen ta mertelakeun ya rasul lahum kadue kaum liyubimahum tegese darapun yen ta ngamahamkeun atawa aweh paham ya rasul ing kaum ma utiya bihi ing barang kang den tekani ya rasul kalawan ma fayudillullahu may yasha maka nyasarkeun sapa Allah ing wong kang ngersakaken Allah ing man wa yahdi may yasha lan nuduhkeun ya Allah ing wong kang ngersakaken Allah ing man wa huwal azizul hakim lan utawi Allah iku kang maha gagah pimulki ing dalam karatuan Allah al hakimu iku kang maha bijaksana pisun ihi ing dalam dadamelan Allah sun ihi ing dalam dadamelan Allah diturunkeuna Al-Qur'an ku Gusti Allah teh kajang nyoplokkeun popoek nu aya dina awak seuna datang kacaang diturunkeuna Al-Qur'an ku Gusti Allah teh ya supaya coplok kakapiran seuna robah datang ka iman diturunkeun Al-Qur'an ku Gusti Allah teh seuna bener-bener ieu teh ya anu tadi na aya kamu napekan seuna robah datang ka ikhlas iyalah hikmah diturunkeun Al-Qur'anul Karim tadi nama Haji Pendi lamun ngariung teh hayang berkat be tadi nama mun eueuh berkatan embungnya nama ngariung tapi lantaran kena cahaya Al-Qur'an ieu teh kuari mah ikhlas luar biasa lantaran memeh berangkat nageges menyebutkeun di hatena lamak sudah bihakin ilallah eueuh nu dimaksud kecuali Allah sehingga kacahayaan ku Al-Qur'an nu tatadina mah pamberi berkat kuari mah ikhlas tadi nama Haji Pendi ceramah teh nanya heula eta deuk DP na sabaraha kudu make DP terus make harga sagala deuk pidato Mama Supendi Masya Allah itu kan pinuhku kamu napekan kos kitu ngaran ari nu diomongkeun mah ayat Al-Qur'anul Karim hadis-hadis Kangjeng Rasul tapi kan pinuhku kamu napekan kunaon pamrih amplop nu rada gede
lantaran kuari maka cahayaan ku Al-Qur'an kuari mahnyaan eta Mama Supendi teh ya ikhlas luar biasa li'i kalimatillah la maksuda bihakin ilallah mantep kan oh berarti Qur'ana lain saala kadar dibaca doang atuh seuna kacahayaan teh lain saala kadar dihafal lain saala kadar ditalar ari ngartin teh ongkoh nu dibacana Al-Qur'an anu diomongkeun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tapi anu diomongkeun teh ieu teh tetep be aya meureun ayo coba Masya Allah pulang pulang ceramah eta Mama Supendi ngitung penting ieu penghasilan job sabaraha duit masa ngitung penghasilan job harus deh ndek lebah mana cahaya Al-Qur'an lebah dia berarti tetap eta sanajan mama tinggal mama kiai tinggal kiai tetap lamun pamrih kana urusan seperti itu ieu masih ngabung kelek julma popoek hideung Mama Supendi berarti hideung tuh nu ikhlas mah bersih caang tuh deleki pudoli mah bersih putih Masya Allah ieu teh etalah hikmah daripada cahaya Al-Qur'anul Karim mantakan dia litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur ulah boga rasa nang urang ketika urang tek be menta ka Gusti laju dibere ikhlas ieu teh biidni rabbihim ae bihaulihi wa quwatihi la sabila lahu ila zalika ila bihi ieu teh bener-bener teu daya teu upaya kabeh nang Allah Subhanahu biidni rabbihim manusia mah teu daya teu upaya kabeh anu boga daya ceuk upaya teh hanya Allah Subhanahu wa taala mantakan eueuh deui ujung ieu teh iwal ti pemasrahan ka Allah Subhanahu wa taala biidni rabbihim di dieu biidni rabbihim Masya Allah hai sanajan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam henteu bisa mereh hidayah teu bisa ngarubah sasaran teu ieu mah kabeh mutlak biidni rabbihim sesuai dengan atas iradat Allah Subhanahu wa taala tuh geus berarti ya urang teh ketika urang baik maca sholawat maca Quran, maca zikiran, la ilaha illallah, la ilaha illallah. No mantak kudu aya guruan ge mursid teh ngaranna. Supaya ieu teh ku urang dihadirkeun guru nu ikhlas teh. Kaditu najang mawa guru teh kaditu jang ngahadirkeun mun urang jalur Sultanul Aulia seunah hadir Sultanul Aulia mun urang jalurna eta tia Thariqah Saziliyah seunah hadir Imam Hasan Abi eta Sazilina dihadirkeun ku urang teh Syekhul Mursyid kejeung anu boga thariqah teh dihadirkeun jang naon supaya nganter ka ditu ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh kudu bener-bener sapinuna dipasrahkeun ka Allah geus pasrah sumerah urang teh geus teu daya teu upaya keseuna datang ka kos kitu
lain kieu aja pendek pan lamun kajikan la ilaha illallah la ilallah neuleukeun be matana kabakakak dipalastikan ku aing kedeung la ilaha illallah la ilaha illallah geus culak ceulek bae ya plastik aya teu atuh lain kitu titaku guru setan berarti masya Allah biidni rabbihim mantakan di dieu nu mantak ku Allah dijelaskeun biidni rabbihim ieu nuduhkeun nu murabbi teh mutlak Allah liya lama inna hadhihi tarbiyata minallah la minan nabi sallallahu alaihi wasallam hanya wasilah wungkul tama geus urang ge eta teh guru lainang guru wasilah doang guru mah kabeh biidni rabbihim meunang Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tuh kurang terus di dieu teh ila siratil azizil hamid ila siratil azizil hamid jang menuju jalan ka Gusti Allah anu maha gagah anu maha terpuji di dieu ngaran teh anu ditampilkeun sifat Allah aziz sifat Allah hamid Allah maha aziz maha gagah Allah maha terpuji geus berarti nuduhkeun lempang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala teh ya ieu kudu terus be ulah cicing be di dinya mun cicing be ngendog bakalna Haji Pendi ya lamun ngendog be di kelas 1 naik kan ngendog teh naik ka kelas 2 ngendog ngaranna kos kitu ngendog kan ngaranna kan batur mah kuari geus lulus ti SD Haji Pendi mah di kelas 1 keneh bloon teh eta malah mah ngising di bangku coba ge lamun aya nu ngendog be jelema di kelas 1 bete naik ka kelas 2 batur mah geus naik deui ka kelas 3 nya mah ngendog be di kelas 1 be beloon teu laju eta teh bakalna meunang ijazah moal atuh moal geus berarti tah Haji Pendi teh ya ieu ngendog be ngising di dinya kiih di dinya berarti kan atuh geus eueuh naonan malah mangke kadituna mah apkir geus lah cak guru teh geus ieu mamaningan keneh dikaluarkeun bae geus ribet naik henteu ka kelas 2 di kelas 1 ge ngising deui geus maningan kaluarkeun bae segala idiot. Nah, ya dititah ku Gusti Allah teh ya, urang hirup teh ya ibadah ka Allah Subhanahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah ka Gusti Allah teh seuna datang atuh ka Gusti Allah. Kuari hirup teh ya di makom syariat. Hirup teh di makom syariat. Ieu teh terus ngaji ka dieu, ngaji ka ditu geus nyaho tah di makom syariat teh. Alim ngaranna. Rubul ibadah teh ya nyaho kana urusan hukum-hukum ibadah. Rubul ieu teh muamalah, cara bermuamalah teh nyaho. Rubul munakahah,
cara urusan berumah tangga teh nyaho termasuk rubul jinayah hukum dalam syariat ya moal kaluar tina rubul ibadah rubul muamalah rubul ieu teh munakahah rubul jinayat eta ngaranna nyaho kana hukum syariat di dinya beta di hukum syariat beta teh ngaranna ngendog di kelas 1 teu naik-naik sakitu doang teh bisa kumaha hebat gitu naik eta teh kunaon eueuh adab tapi lamun aya adab naik berarti set be mun urang hanya datang karena afal doang neuleuh gunung teh ieu teh nang Gusti Allah afal kos kitu ngaranna ieu teh pagawean Allah ieu teh pagawean Allah geus bisa kitu dong atuh moal gerak eta teh ya datang kana ieu neuleuh sifat Allah Subhanahu wa taala gerakeun kana sifat Allah Subhanahu wa taala seunana naik eta teh mantakan ana sayra sairin ilallah la yantahi bisair fi sifat nu berangkat ka Allah ulah eureun datang kana sifat Allah doang eta ngendog dirinya komo dina afal doang atau mantakan hirup ieu teh geus menguasai rubul syariat rubul ibadah rubul eta teh muamalah ngan ruhani na teu digerakeun eta teh atuh ngaranna ngendog geus kitu komo ieu make komo anu nyana can nyaho kana rukun ibadah rukun salat teu becus rukun puasa ge teu nyaho jeung sajabana rukun tentang rubul muamalah teu ngarti kana rubul muamalah teu be eta mah geus lain ngendog deui ngising di kelas sama ngising di kelas teu dekeun ngarti atuh idiot tah mah geus kitu ngaranna nu ngising di kelas anda bari seserian be idot lain kos kitu ngaranna jelema anu ngaku-ngaku ahli makrifat ngaku-ngaku ahli thariqah tapi nyana henteu ngaji dalam ilmu syariat teu nyaho kana rubul ibadah rubul muamalah rubul munakahah rubul jinayat teu ngaji ujug-ujug muka pelang be ahli thariqah ujug-ujug muka plang be ieu teh ahli marifat eta ngaranna jelema idiot anu ngising di kelas kos kitu kata kunaon kuari nu percayana ustad aya pelang guru thariqah kos kitu kuari ustad datang kadinya eta mah ustad teh leuwih idiot daripada itu atuh kunaon ustad jadi ari deot otak pikir otak endek belajar thariqah make mobil losbak ngabring be kos embe lain kos kitu carana eta teh leuwih idiot masa Allah hai berangkat ka Gusti Allah teh ya ulah eureun dina afal Allah lamun eureun dina afal Allah teu gerak berarti kos kitu teh ngaranna teruskeun kana sifat Allah mantakan di dieu la yantahi ila eta teh ya la yantahi bisair fi sifat ulah eureun dina sifat teruskeun berarti mana sifat Allah wa huwal azizul hamid ku ayana ulah eureun datang kadinya atuh engkena bakal teh mandeg kudu diteruskeun kana zat Allah lantaran pal mukawinat afaluhu maujudat mungkinat ieu adalah afal Allah geus mun urang neuleuh gunung ieu nang Allah itu neuleuh laut ieu nang Allah neuleuh langit ieu langit nang Allah neuleuh bumi tatangkalan kabeh nang Allah tapi urang ngan sakitu doang ngaranna mandeg dirinya komo lamun neuleuh gunung geus teu inget kana ieu teh nang Allah nu di deuleuh indahna gunung doang neuleuh laut geus teu nyaho kana ieu nang Allah neuleuhna indah laut doang malah mah nu kabayangkeun teh waduh saya punya memori dulu sini dulu saya punya memori pernah bawa jablay ke sini
Geus eta mah idiot banget mah. Biangna idiot berarti kan? Nu kakarak datang kana ieu teh neule gunung teh afal Allah, neule laut afal Allah, tapi sebatas sakitu ieu teh ngaranna teu gerak, teruskeun tembuskeun kana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, teruskeun datang kana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, paman bakia fi afalihi layasilu ila sifatihi, lamun datang karena apal Allah atau berarti moal datang karena sifat Allah. Waman bakia fi sifatihi layasilu ila jatihi, lamun mandeg dina ieu teh sifat Allah moal nyampe karena zat Allah Subhanahu wa taala, teu sair kos kitu karana. Henteu aya pemberangkatan. Mantakan di dieu teh anu mantak diteruskeun ulah mandeg datang kana Al-Azizil Hamid, eta mah sifat Gusti Allah, teruskeun seuna datang ka zat Allah. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak idek neruskeun ayat Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nuduhkeun urang teh ulah mandeg di dinya bae. Masya Allah. Tuh mantakan Tuhan saya ngomongkeun al eta teh al mulku, urang kuari di alam mulku ya. Eta teh syaitonul alim, hijab para alim, hijab mun urang terkungkung dina alam nu ieu doang, atau eta teh ya kahijab ngaranna henteu bisa berangkat ka ditu ka alam malakut. Tuh engke lamun geus dampe terus bisa urang teh bergerak sampai ka alam malakut, terpana dengan keindahan alam malakut, cicing bedidinya atuh kahijab didinya ngaranna mantak wal malakut syaitonul eta teh ya arif. Alam malakut adalah setan, setan teh hijab, hijab eta hahalang, nu nyieun hahalang anu jang menuju ka Gusti Allah itu setan. Geus lamun urang dek ngaji dihalangan ku pamajikan, pamajikan naon ngaranna? Ayo. Urang dek ngaji eta teh kahalangan ku anak, dihalang-halang ku anak, anak ngaranna naon eta? Dek ngaji kahalangan ku bisnis, bisnis eta ngaranna naon? Mantakan naon bae nu ngahalang-halang kana peribadahan eta adalah setan. Setan berarti set we urang dek salat berat jasa kahalangan ku naon? Kahalangan ku awak berat, berarti awak urang nu jadi setan. Tuh, ayo. Malam aku pamajikan geus dihudangkeun ka atuh salat ka ditu. Geus ulah gandeng sia. Aing keur ngeunah ngopi. Tuh, nu jadi setana pamajikan atau awakna eta? Atau awakna sorangan. Pokokna mah eta teh setan eta adalah anu ngahalangan, hijab ngaranna. Hijab, seluruh hahalang-hahalang itu hijab. Hijab itu adalah setan. Mantakan di mana aya nu ngahalangan itu setan, berarti geus jelema rijal mampu akan terus menembus mengalahkan hahalang-halang. Dihalangan ku pamajikan nyana endek salat, dihalangan ku pamajikan endek ngaji, dihalangan ku pamajikan endek ibadah, moal kahalangan tetep be sia-sia aing-aing. Tah karak rijal geus kitu. Ieu mah bae. Kakarak dek ngaji pamajikan manyun. Geus asana leles. Sia kunaon gitu ya. Atau ka batur mah poe Minggu aya nu ka pantai, aya nu ka eta teh ya kana komo aya nama liburan panjang. Ieu mah ngaji be mah lu ngaji, melu teu kebeng teh teh eureun uduk deui nu kapanggih. Hayo coba eta. Coba eta pamajikan nu kos kitu, setan lain kos kitu.
laju akhirnya tak pan eleh kabawa ku pamajikan. Jadi si salaki nu kabawa ku pamajikan teh jadi kabawa naon eta? Atuh jadi setan kabehan berarti. Ya Allah, mantakan di dia Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi lahu ma fis samawat. Allah adalah anu ngamiliki langit jeung saeusina, bumi jeung saeusina. Geus berarti swakabe naon bae langit jeung eusina, bumi jeung eusina ieu adalah milik Allah subhanahu. Khalqan ieu adalah nangieun Allah subhanahu. Abidan kabeh ieu teh tunduk ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tah ketika urang geus nyampe ka nya tak kana ieu teh ya kana zat Allah, wusul ilallah ngaranna teh geus ke bakalna kabeh afal Allah, sifat Allah bakal menyatu ke jeung awak urang. Bakal menyatu ke jeung awak urang. Lamun geus ngahiji atau apal Allah jeung sifat Allah eta lah nu aya di wali-wali Allah saciduh metu saucap nyata. Ngomong teh teu meunang sambarangan wali mah karena saomong-omongna ge bakal laju sok bukti dibuktikeun ku Allah. Permasalahna afal jeung sifat Allah na geus ngahiji di awakna sorangan. Ya Allah, mantakan Allah anu ngamiliki naon bae nu aya di langit, Allah anu ngamiliki naon bae anu aya di bumi. Ieu kabeh milkan wa khalqan wa abidan, maka kabeh ieu geus boga Allah, geus otomatis hiji bae eueuh anu ku urang di dieu hiji iwal ti Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Ta ieu ngaranna sair ilallah, ta ieu cahaya Al-Qur'anul Karim. Mantakan lain saala kadar dibaca tadi apal ditatalar. Nalar bebe, alhamdulillah karena kami magis talar Quran. Alhamdulillah geus talar Quran. Ari ngarti henteu. Ah, bego. Ayo coba. Tak iya nu jaieun lain teu bagus, lain atuh bagus luar biasa talar Quran teh ya. Tapi hari teu ngarti mah jang naon heulanan. Atau kurang menembus cahaya teh karena ieu teh litukhrijan nasa minazulumati ilan nur. Ieu teh ya pemahaman Al-Qur'anul Karim, geus berarti memahami Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab, geus berarti urang kudu belajar bahasa Arab heula. Cara-cara membaca Arab tek be otomatis kurang dideule glamour Arab moalnya wajib pendi. Ayo ngaji amil teh aya eta teh aya sabaraha terus be naek lajuna urang datang ka Alfiah bisa ku hari maca kitab. Geus tah tina tujuan daripada urang ngaji alat ieu jang maca kitab. Kurang dibaca kitab teh ya kajang nyaho hukum lantaran penjelasan Al-Qur'anul Karim melalui para ulama melalui kitab-kitab bahasa Arab. Geus kurang dibaca jang maca eta teh Riyad, jang maca Sapinah, jang maca Riyad, jang maca Takrib, jang maca Fathul Muin. Benda jeung sajabana ieu teh supaya nyaho rukun wudu teh ieu, rukun salat teh ieu, rukun anu terus be dan bab muamalah jeung sajabana eta teh ngaranna syariat pos kitu.
atuh ieu mah endeg naon maca Quran bae ari ngarti teh. Leuwih hebatan keneh belajar memahami cara Al-Qur'anul Karim supaya geus berarti kajian kitab kajeun heulan Quran teu katalar ge. Nu hebat mah ieu, nu hebat mah nyat Quran katalar, nya kabaca kitab jang memahami daripada hukum-hukum. Eta mah geus ulah diomong. Tuh, tah mah geus nomor hiji tah mah geus tuh kos Ki Pudoli. Tuh. Mulai cak aja pedi, kula tama. Ayo, Kiai Nur Sadar, henteu katalar Quran, tapi nya paham kitab-kitab jeung sajaban, atau itu cakep. Nupang parah-parahna, maca Quran teu bisa. Ayo, leju maca kitab komo, kaditu na ngahida deui ka nu ngararaji. Geus tah mah gantung nu kos kitu mah. Masya Allah, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabalikna jelema anu ku Allah bakal dibere kabinasaan, disiksa dahsyat anu sangat jelema anu teu percaya ka Allah Subhanahu wa lil kafirina min adzabin syadid. Wailun, kehancuran, kebinasaan. Wailun, suatu lembah anu aya di neraka wail. Jang saha lil kafirin, jang tegwan nu nyembahna ka mata poe, jang tengcun nu nyembahna kana seuneu, jang tengsin nu nyembahna kana patung-patung, jang bengsin solar katidu, jang jelema nu teu percaya ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul lil kafirina min adzabin syadid. Nu mana sifatan jelema nu kafir? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Jelema nu leuwih resep kana kahirupan dunia, ngabaikeun kana kahirupan alam akhirat, ngabaikeun kana kahirupan alam akhirat. Ye nyana teh resep kana karesep dunia tekbe ka pantai, resep henteu ka gunung, resep henteu ka puncak komo bari mamawa naon pen jablay ngabaikeun kana ayana pengajian, ngabaikeun kana ayana aurad nu biasana kunyana dipake tekbe ieu alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Jelema anu memilih kana urusan dunia, ngabaikeun kana urusan akhirat. Maksudna kumaha kiai? Yahtarunal hayatad dunya wa yusirunaha alal hayatil akhiratil abadiyah. Milih jeung ngautamakeun kahirupan dunia, ngabaikeun kana kahirupan alam akhirat anu abadi. Lah sabodo teuing pokona mah engke ge aya ieu. Ieu sifatan jelema kafir. Ari kafir mah henteu ngan urang kababawa
sifatan jelema kafir. Di mana kabawa kasifatan jelema kafir? Atuh nu aslina kafir teh dibalangkeun ka neraka, atuh nu kabawa kaseret moal bakal kaseret, walaupun itu mah terus bae ieu mah lantaran kaseret engke kaangkat deui. Tapi kan ieu kan raga geula kan berarti. Masya Allah, na'udzubillah min. Tuh ya, golongan nusipatana kos kafir fa innahu yajudu wa yajtahidu fi talabi dunya wa sahawatiha. Serius jasa nyaran dunia lantaran pikiran kana dunia, caknya sia sakola atuh engke kan menang ijazah. Lamun sia geus boga ijazah engke kan babari digawe. Lamun sia ngaji be datang ka iraha sia ngaji bae moal menang ijazah. Mungkin lamun teu meunang ijazah sia hese digawe, mun hese digawe sia hese dahar. Engke sia engke hirup de kos kumaha sia bakalna. Mantakan sakola atuh. Gus ku ayana nya mentingkeun kana dunya, otomatis mentingkeun kana ieu teh pendidikan sekolahan. Datang ka Amerika sagala. Sakola lagi balik Bu Supendi anak buah Donald Trump. Eta kan waktu keur sakolana ka ditu bebeakan kan Haji Pendi teh ya datang ka ngajual bebek sagala. Jadi Donald bebek ngajual embe Donald embe berarti kan. Datang ka beak sawah ge dijualan eta teh kunaon jahayang boga menang titel geus menang titel mah kan engke babari usaha teh ya tinggal ucang-ucang. Ayo ge coba yuk orang perhatikan orang-orang Cina, orang-orang non muslim dek agama nanaon be alus amat kiai nyebut non muslim. Jelema kafir dek agama naon be di luar daripada agama Islam mentingkeun henteu kana sakola. Mentingkeun teu kana sakola. Tingali. Tuh di Amerika pohara luar biasa mentingkeun kana sakola, ngejar titel anu pohara luar biasa. Tuh di Eropa pohara luar biasa, ngejar titel anu sangat luar biasa. Masya Allah, kuari Haji Pendi kan ieu teh Islam, ayana ge haji, tapi ngejar titel teh luar biasa, anak didorong ke sekolah luar biasa. Beda henteu Haji Pendi pemikiranna ke jeung Donald Trump. Ayo, sarua kan? Pemikiran umat Islam anu ieu teh beragama Islam, anu tujuanna selalu ke Allah, ngomong mah ka Allah. Tapi cara pendidikanna ieu teh cara pendidikanna akurna jeung jelema kafir apa ke jeung jelema umat Islam nu pilihan Allah coba. Pen. Euy. Meleles amat. Leles amat. Syekh Nawawi Tanara ieu teh berpendidikan nu sangat luar biasa teh bejalan anu diridhoi ku Gusti Allah di pasantren Balai Rombeng. Jadilah bintang anu sangat luar biasa, jadilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sederetan ulama besar anu dijadikeun bintang-bintang ku Allah Subhanahu wa taala, ieu teh cara-cara pendidikan Islam anu bener-bener teu mikirkeun kana titel sama sakali. Henteu mikirkeun kana ijazah anu aya teh kepentingan kahirupan alam
alam akhirat. Etalah cara pendidikan Islam. Sementara cara pendidikan kafir ieu teh ngabaikeun kana urusan akhirat, tetep punya dijual kabeh pakaianna demi titel tak wari Haji Pendi nuturkeunna saha Haji Pendi kunaon gide-gide Haji Pendi tuh mulai kan ada ngomong mah tersep aing ka Donald Bebek hari pagaweana dituturkeun teh pagaweana dituturkeun kan. Masya Allah, sifatan golongan kafirin adalah alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Bener-bener serius nyaran duniawi, datang ke sekolah ke Amerika segala. Wa yatrukul akhirah bi ihmali sa'i pitolabiha, ngabaikeun kana urusan alam akhirat sehingga tidak ada pencarian untuk mencari akhirat. Tileuti keneh anak teh geus teu di ka ustad-ustadkeun acan, sehingga teu bisa maca Quran acan. Lantaran nu dipentingkeun teh sakola ge pajuntueun mayar mahal ge muahal. Nu penting bisa asup ka sakola anu bonafid. Hayu coba. Teu hook ngaluarkeun duit anu sakitu luar biasana hanya jangka pentingan duniawi sesaat luar biasa. Duh, Masya Allah. Aya jelema sakola datang ke Jerman segala, sakola kedokteran. Terus sanggeusna teh balik baheula di Tangerang teh ya, ieu warga Kabupaten Tangerang masih aya pamili keneh baheula abah sepuh teh nyorang ngomong ke masih aya pamili keneh ieu teh pulang ti Jerman dokter hiji-hiji na anu keluaran Jerman zaman harita. Masya Allah di Tangerang. Terus kakakarak genyana nikah, laju mulai puara kunaon keur neuleuh bangunan gelepek paeh. Dokter paeh jeta. Kapulangkeun teh tah anu tataina kajang dunya teh ayeuna. Urut sakola ka Jerman tah ngajual anu kapulangkeun teh tah. Rugi kan luar biasa. Akhirnya kan dunia teka panggih, akhirat teka panggih kan. Masya Allah, akibat naon? Akibat menggunakan pemikiran-pemikiran orang-orang kafirin. Masya Allah, alladzina yastahibunal hayatad dunya alal akhirah. Maka ku ayana kitu ieu teh datang ka wahti malil kulpah wal masakat ti mukhalafati hawa nafsi wa mawafaqati syar'i. Embung maksakeun awak kana salat teh embung maksakeun ngaji teh embung maksakeun silaturahmi teh embung, maksakeun gotong royong nu tujuanna tanpa aya pamrih hiji bijang ibadah ka Gusti Allah embung luar biasa. Kunaon? Geus terkontaminasi ku pemikiran-pemikiran kafirin. Ayo ge. Coba anu aya kata-kata waktu adalah uang. Apa Bib? Waduh. Waktu adalah uang. Eta teh aya eueuh paham Syekh Nawawi kos kitu aya eueuh. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari aya eueuh pahamna seperti itu. Di urang mah ieu mah di urang. Kiai Hasbullah eta teh pemahamanna kos kitu henteu. Henteu kan? Terus datang ka dia sederetan bintang-bintang para ulama-ulama aya henteu anu selalu berpikiran waktu adalah uang. Aya eueuh kos kitu.
eueuh kan ulama barahira teh ngomongkeun teh waktu teh adalah jang taqarrub ka Allah Subhanahu, waktu adalah jang ibadah ka Gusti Allah. Geus otomatis adapun cara bentuk ibadahna silakan dek membaca Quran, silakan dek membaca sholawat, silakan dek membaca zikir, silakan dek eta teh urang teh tulung menolong, itu pun bagian daripada taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Takbih indah ketika waktu adalah ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi prakbe lantaran aya pemahaman kapirin waktu adalah uang, kuari tekaburu salat lantaran salat mah lain duit. Ngaji teh embung ngaji tekaburu kunaon, ngaji mah lain jang piduiteun. Bener pen? Ayo coba. Kuari terus be otomatis dipake nejang usaha kol-kolasina usaha be berarti eta teh pemikiran Islam apa pemikiran kafir. Kuari kunaon atuh di Haji Pendi nu notabene Islam tapi pemikiranna waktu adalah uang. Ieu adalah geus aya pemikiran kafirin. Berarti sifatan kafirin ku Haji Pendi kabawa kafir teh ka sorga apa ka neraka. Kuari Haji Pendi na sanajan ki haji kasifatan ku sifatan kafirin kaseret moal ka neraka. Malah. Ayo coba. Barang datang ke sorga teh kapanggih Haji Pendi nu tataina hayang kumpul ke jeung guru ari guru urang mah waktu adalah ibadah, ari Haji Pendi mah waktu adalah uang. Berbeda otomatis atau tempatnya ge berbeda lah. Waktu adalah ibadah tuh cicingna di sorga. Jelema nu mengikuti waktu adalah ibadah atau bakal ka sorga. Waktu adalah uang, itu adalah pemikiran orang kafirin. Orang kafirin cicingna di neraka. Atau nu boga pikiran kos kitu antri ka neraka bakal. Atuh bakal kos kitu gitu. Wailul lil kafirina min adzabin syadid alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mantakan urang teh ulah tenang-tenang atau cak Haji Pendi mah tenang-tenang. Ulah boga rasa ridho urang teh hanya punya atas nama Islam. Ulah boga bangga dengan keatasnamaan Islam doang di KTP agama Islam. Urang teh ngomongkeun saya beragama Islam, bangga dengan keislaman, tapi ternyata urang teh sangat minim pemahaman daripada hukum-hukum Islam. Masya Allah payam bagilil mu'minil hakiki alla yardo bil ibismil Islam. Mestinya orang-orang mukmin sejati ulah ngarasa rela dengan atas nama Islam. Ieu dengan ukur atas nama doang ngaran Islam bangga, tapi walayak na'u bil iklami bil imanil taklidi. Ya Allah, awas ulah senang boga keimanan hanya nempel doang mimilueuneun doang taklidi. Gulak gilek bakal. Ketika boga iman teh hanya ngan mimilueuneun doang. Tancebkeun di jero hate. Geus otomatis ti leutik keneh iman teh ya geus dimantepkeun melalui ajaran tauhid wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat teh geus nancep di jero hate. Geus otomatis teu khawatir luar biasa sanajan jeung gaul jeung kumaha bae. Coba lantaran anak Haji Pendi teh dididik wujud kidam bako terus ngan sakola doang atas nama agama Islam, jalantaran kolotna Islam, tapi di SD geus teu di pelajaran salat, di SMP geus teu salat-salat, malah manu aya bobogohan doang. Terus kadituna ka SMA
mulai ketika kuliah salah pergaulan ieu akibat iman taklidi belok luar biasa kadituna datang ka ieu mah teu kudu salat cukup ku niat doang kunaon jadi hakekok war hakilek luar biasa masya Allah rugi anu sangat luar biasa mantakan eta mah engkena pa innah wilayah lu anizulumat jelema nu kos kitu mah selalu bakalna teu eureun-eureun aya dina popoek ongkoh disebutna Islam ongkoh di jero julmah di dalam kegelapan anu sangat luar biasa rugi akibat naon kau tidak mengikuti cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu. Awak urang teh aya jasad. Jasad teh dicipta ku Allah Subhanahu wa taala ieu dunia dijieun ku Allah tina adonan dunia maka ayaklah saripatina jadilah jasad manusia kemudian Allah nyiptakeun alam akhirat tina eta saripati alam akhirat jadilah ruh manusia maka roh eta tia diasupkeun kana jasad geus lamun urang terkungkung tina jasad doang kepentingan teh hanya memikirkan kepentingan jasad doang ngomongkeun urusan jang dahar bae atuh eta mah ngahiji jeung dunia berarti jasad geus kitu ngaranna hancur. Tapi ieu di awak urang aya ruhani itu tina saripati alam akhirat maka kurang terus ge renungkeun tentang ruh nu aya dina awak urang ketika urang mementingkan ruh atuh bakalna salamet diri urang bakal aya di surga tinggal kos kitu masya Allah mantakan kaluarkeun awak urang tina julmah ulah asal atas nama keislaman ternyata urang teh masih aya di jero popoek anu sangat luar biasa ku ayana urang poek ongkoh agama Islam ongkoh urang teh bisa diulinkeun ku Taiwan ongkoh negara yang bermayoritaskan Islam ongkoh negara urang teh diulinkan ku Tengcun. Ayo coba eta dihitung Taiwan, Tengcun, Tengsin, Bengsin datang ka aya 9 ayo disebutna 9an coba eta 9 orai 9 orai laju eta Mama Supendi disebut lagi Mama Kiai Haji Fudoli ayo Kiai Haji Rusdi saderetan kiai anu presidena Mujiono atuh kunaon eta ngelapan orai Cina hei pikir atuh ongkoh kiai ongkoh ngabelaan Tengcun ongkoh eta teh Mama tapi luar biasa daek bubuka baju luar biasa bahkan Mamana lain pribadi dibawa organisasi Mama saha anu dibelaanana lain nu dibelaan agama Allah anu disanjung anu sangat luar biasa anu ku para leluhur teh ialah organisasi itu untuk membentengi daripada ajaran agama Allah kunaon ku ari membentengi Tengcun masya Allah mikir atuh
luar biasa. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil kafirina min azabin syadid. Kahembos kasipatan baik ngerebek sia bakal di neraka. Rugi luar biasa. Masya Allah kahembos. Nyaho kahembos. Sifatan golongan kafirin adalah wayasudduna an sabilillah. Jelema anu ngahalang-halang manusia kana jalan agama Islam, ngahalangan manusia tina daek narima kana hukum-hukum Allah, yamna'unas an qabuli dinillah, sehingga dirina teh ieu teh berani ngagelokeun anak ahlal hawa yasrifuna wujuhat tolibina antolabila. Ahli hawa teh berarti ahli duniawi, ngabelokeun jelema, ngabelokeun para pelajar, ngabelokeun para santri supaya ulah daek masantren. Sia deuk naon masantren ngadon budugan doang awak sia bakal. Kayak bakalnya sia disebut lagi santri buduk sia bakal teu boga masa depan sia hirup mah hese dahar kadituna sia pan meureun kadituna ngaran lalaki kahayang kawin engke bikang sia nyebut lagi bikang sia deuk di parabana kunaon bakal eta teh nu kos kitu ngaranna yasudduna anu ngahalang-halang an sabilillah jalan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelema anu deuk masantren ge atuh lemah heueuh nya kitu kan lejeuna pikiran jakara pikiran budak ngaranna ge lain dibere semangat kajang masantren teh kajang nyaran ilmu anu jang mengetahui cara ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tapi dibuat lemah dirina sia hirup balangsak kadituna sia surem masa depan nyebut lagi surem atuh ngageter budak teh akhirna kan bungkana masantren alergi neuleuh ge kana pasantren teh ieu bagian daripada sifatan orang-orang kafir wa yasudduna an sabilillah. Yuk urang tingali di Amerika nu mayoritasna ieu teh orang-orang kafir aya eueuh nu nitah masantren. Eropa orang-orang di negara-negara kafir aya eueuh nu nitah masantren. Atuh kunaon di negara Islam haji pendi nage malama agamana Islam bahkan Ki Haji nitah ulah masantren ka anakna naon bedana jeung orang Amerika, naon bedana ke jeung orang Eropa. Heuy pen mirip henteu coba itu atuh kunaon make ideologi itu. Masya Allah wa yasudduna an sabilillah wa yaqta'una alaihim tariqal haqqi fi suratin nasihat. Ngomong narapi siga nganasehatan padahal mah ngajurumuskeun ngomongna kieu cak Haji Pendi teh ya ceng. Ye, bapak mapan enggeus kolot, enggeus ngarasakeun amis peuheurna hirup, geus nyaho rasa uyah teh eta uyah asin, gula amis, cabe lada, atuh bener tah mah. Ayo coba. Horeng hirup teh ieu teh luar biasa. Kudu komo kuari mah persaingan hirup teh ieu teh geus nagara teh geus negara global, persaingan ekonomi global. Tersingkir ceng lamun teu boga ijazah mah kudu boga minimalna S1
komo S2 mah naon eta S2 S2 naon S2 kurang nyambung aki-aki. Masya Allah. Sia lamun hirup teh geus boga gelar S1 mah komo S2 mah ngeunaheun ge hirup teh. Masya Allah. Tah pan eta okosnyaan kolot teh nganasehatan padahal jero-jerona ngajurumuskeun. Sarua jeung kieu hirup mah ceng tuh maningan tuturkeun pengikut setan di neraka daripada pengikut Nabi di salorga. Sarua jeung kitu kan ngan halus dikemas make bahasa aing teh geus kolot nyaho pait peuheurna hirup. Bisuratin nasihat rupa nasihat padahal yasodona an sabilillah ngahalang-halang kana jalan agama Allah sehingga anak teu dididik kana pendidikan agama Islam padahal dirina agama Islam. Anak teu dididik mementingkeun kana ibadah padahal mah itu orang punya keyakinan tentang kehidupan keabadian di alam akhirat. Duh Masya Allah sanajan hirup tia sukses kelan keur nguji dunia kuari 60 70 geus jompo hirup. Ieu mah keur nyaritakeun ieu teh sukses dunia. Sakumaha kebalna coba. Mulai sakola SM, SAD. Laju semep. Laju SMA, umur sabaraha tahun rata-rata keluar SMA coba? 18 tahun. Laju kuliah. Hayang datang ke boga gelar S1, datang ke S2, nyampe lah karena usia 27 tahun. Ayo. Keur sukses ieu keur teu ngendog kos saji pendin teu ngendog. Ieu mah keur sukses teh di usia 27 tahun, boga gelar S2. Laju tidinya teh mulai embung waka kawin lamun can boga pagawean. Nyiaran pagaweanna 1 tahun. Karak lajuna teh beka ditu teh mulai ieu teh boga pagawean bisa-bisa nikah di usia 29 atawa 30 tahun. Eta kan kakarak bebelajar keneh usaha. Terus ka ditu na teh be sanajan S2 ge atau aya balangsakan heula hirupna. Atuh balangsak ujug-ujug henteu. Ieu keur nyaritakeun S2 ye, keur nyaritakeun S2 detail heula nanti detail. Teh ieu mah keur nyaritakeun sukses begalan langsung sukses. Hirup teh be sukses kuari kajian imah atawa meuli imah mewah anu sekian M. Meuli mobil teh bolak-balik ka imah ka pagawean nyaho-nyaho umur geus 40 tahun. Bolak-balik nyaho-nyaho umur geus 50 tahun. Bolak-balik eta teh kan keur ngomongkeun heulanan teu pati gering-gering, komo laju tambah seteruk mah. Tambah laju gering mah. Hayu coba. Ieu mah keur nyaritakeun cager geus cager heulanan cager. Seger laju maju di usaha teh terus be mulai di usia 70 tahun kakarak menikmati 40 tahun kan mulai karena kakarak menikmati 40 tahun dia mulai setarna ti umur 30 tahun cek be datanglah 40 tahun teh ya ieu berarti di usia 70 tahun atau geus teleh bau taneuh tama endek kumaha ge geus umur 70 tahun teh geus bau taneuh banget. Haji Pendi mah geus liwat bau taneuh nya mah. Ujungna ka mana bakal eta? Kuburan kan paeh kan? Masya Allah perjalanan panjang anu sangat luar biasa ngabaikeun kana sagala-gala pendidikan agama sehingga teu nyaho kana rurukunan teu nyaho cara ibadah ka Gusti Allah hanya untuk menikmati 40 tahun. Kadituna dikubur terus luar biasa ratusan tahun bisa ribuan tahun di alam barzah na bae ge ieu rugina sangat luar biasa
Akibat naon? Akibat iyalah ngurusan dunia anu geus dinyatakeun hancur dunia. Hancur dunia mah teu kumaha deui. Masya Allah, coba lamun urang teh make alam akhirat mah. Ngaji dimulai alif-alifan. Ngeunaheun luar biasa alif jaber aba jaber ba aba. Alif jaber aba jaber ba ta jaber ta abata atawa ba jaber ba jarebi ba paseu babibu geus moal ngarti ku ari bagus kitu teh make jaber Qaidatul Baghdadiyah. Ayo dina tuturutan baheula juz amat teh Qaidatun Baghdadiyatun, cara-cara orang Baghdad untuk memahami membaca ieu teh huruf Arab hijaiyah Baghdadiyatun lantaran nu mawana para wali-wali ti nagara Baghdad ka dieu ka urang. Atuh sangat luar biasa berkah, anu sangat luar biasa, sangat berkah. Masya Allah kuari mah geus diganti ku cara iqra. Geus kaji delan. Yang penting kan bisa paham Al-Qur'anul itu teh membaca Al-Qur'anul Karim. Kuari budak teh geus mulai daek eta teh atas magrib baca Qur'an. Petinggeh maca Quran malam geus dididik eta teh talar surat Yasin, talar surat Baqarah, Waqiah dan sebagainya. Indah, sangat luar biasa. Kadituna teh pan laju ngaji rurukunan dipagahan ku guruna teh cara salat. Kadituna terbiasa luar biasa. Masya Allah salat takbir maka sanggeusna mulai nyana bisa ibadah ka Gusti Allah tetapkan ujung nama maot tah nyana boga modal ibadah anu sangat luar biasa tapi kan kehidupan abadi di alam barzah teh raudhah min riyadil jinan. Di alam barzah raudhah min riyadil jinan. Ayo ya guru urang almagpulah secara urang atau sangat sedih luar biasa kunaon katinggal ku guru urang. Tapi di usia sangat muda, lamun kurang dihitung, helan andai kata balik di usia 15 tahun. Andai kata balik di usia 15 tahun. Maut di usia ieu tia 57 tahun. 57 cokot 15 sabar tahun. Ayo. 42 tahun tak ibadah ka Gusti Allah. Itu pun 42 tahun teh encan dicokot masa-masa santren. Helan masa-masa can istiqomah nyaan. Sek be helan ke dihitung geus bati mulai balik be 42 tahun, hanya 42 tahun itu pun dimulai masa belajar. Sek be menikmatina abadal abidin wadah rodah kiri. Coba hanya modal sakitu tapi kan diberi keuntungan naimul kubri anu sangat luar biasa. Engke kiamat, engke kaditu nanti keindahan di alam surga luar biasa. Coba bayangkan kehidupan kontras ke jeung Haji Pendi nu tataina sakola bae. Bae, andai kata ngerebek gara-gara mawa jablay doang, sakumaha sih kesenangan mawa jablay, tapi kan kudu ngerebek di neraka. Beuh, masyaallah dihitung teh ya sapoeun. Sapoe Haji Pendi diponis neraka 1 hari, tapi kan sarua jeung 1000 tahun dunia. Berarti kan di neraka ngerebakna 1000 tahun. Rugi amat, pen. Masya Allah wa yasudduna an sabilillah. Gusti Masya Allah sehingga jelema anu nuturkeun hawa nafsu make sifatan-sifatan okos orang-orang kafir yalumuna tulab antar ki dunya bakal nyawa di kasantri yalumuna tulab sia atuh sia endeg mondok mah moal aya ujungna sia engke kadituna moal kawin-kawin sia bakalna
yalumuna tulab anil uzubah, yalumuna tulab antar kidunya, yalumuna tulab anil uzlah. Bakalna jelema anu make pemikiran sifatan orang-orang kafir bahkan memandang sebelah mata bagi para santri-santri. Masya Allah, itu sifatan orang-orang kafir, minimal kahembos ka neraka. Na'udzubillah min zalik encan tina wayabguna iwaja. Mudah-mudahan urang ku Allah dibere kakuatan, ku Allah subhanahu wa ta'ala dibere kamuliaan. Sarrafanallah wa iyyakum bisuluk. Urang teh bisa berangkat ila tariqil akhyari wal abrar, kana jalan-jalan anu bener-bener dipake ku golongan-golongan akhyar, golongan-golongan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, wal abrar, golongan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang bisa napak tilas mengikuti jejak-jejak sang para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.